Halo guys, alhamdulillah Mang Didit si Bapau Hijau baru pulang jualan, dagangannya habis. Disyukuri menang sabar hage, disyukuri Gusti. Alhamdulillah dileukeunnan mah geuning aya gitu. Bu hari sini ke mana? Di Paso. Masa sina meuli eta ya yang rujak ya. Rujak mau. Hayang rujak diladani sararbal yang petis gitu. Minta dia tuh di Parigi dari di Mall Ayah. Sinopi sina mangkat. Cuma Yes. gitu. Nah, ternyata ieu mah ceuk abdi mohon ya, menurut saya buat pedagang yang paling berharga tuh apa? Ya saya kan pedagang ya, dari dulu pedagang gitu. Dagang weh hirup teh sapopoe teh gitu. Yang paling penting mah sehat. Aduh yang ari sehat mah bisa indit ka ditu, bisa dagang ka dieu, bisa olahraga dahar ge enak. Eta sehat. Mata bisa ngarasakeun nikmat sehat teh lamun keur gering. Ya Allah. Teu weleh-weleh ieu ge sarua da unggal poe teh minta ya Allah, angkat penyakitna ya Allah. Jam 3 ya Allah, ya angkat penyakitna. Ya ti Allah. Sagala ti Allah, ya dikembalikan di ka Allah. Mata ge kudu syukur ya Allah. Lamun jalma geus dibere sehat terus, eta kudu syukur, kudu bagja. Eta kenikmatan anu paling pol. Eueuh deui kenikmatan anu paling pol iwal ti nikmat sehat eta. Ada ayam. Aya